keistimewaan urang sok hadir pan sakedap deui muludan urang sok hadir karena ayeuna acara Maulid Nabi besar Muhammad tulis we dina buku urang teh tapi tulis dina naon we anu ieu sifatna nape atuh dina naon juz katilu halaman 364 ieu kapungura tulisan zaman tos 24 tahun kayaknya tulisan anak hari kita mah ieu enggak tulis babi sengaja visi ke anak incu teu ngaji visi ayeuna aya budak urang turun urang teu ngaji aya tulisanna pasti kayak muka abdi geus maot teh pasti aya muka leunina teh tagihan utang lain we tulis teh kali-kali mah tulis teh ngaji teh ditulis gitu ngaji teh ditulis diterangkeun ku al-Imam Hasan al-Bishri qaddasallahu sirah wadattu law kana li mislu zabali uhudin dahaban la anfaqahu ala qiraati maulir rasul. So Imam Hasan al-Bishri lamun teh mah kaula boga emas sagede gunung Uhud maka kaula leuwih suka leuwih resep eta emas anu sagede gunung Uhud teh rek diinfakkeun rek disodakohkeun rek dibalanjakeun kanggo kegiatan ngaoskeun kana Maulid Nabi besar Muhammad. Apakah marhaba kunaon wae di dieu ku berjanji bade ngamuliakeun anak naon ngagungkeun teh ku sesuatu anu berhubungan sareng Rasul, baik peristiwa kelahiranana, baik sifat anu terpuji atawa dina diri Rasul. Sur al-Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah man hadha maulidar Rasul wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Sajalmi Suk Imam Junaid anu ngahadiran kana acara Maulid Rasul tur ngagungkeun kana kadudukan Rasul maka terjadi termasuk anu bagja ku sabab imana sabab teu sadayana jalmi anu bisa ngahadiran kana eta Maulid tergantung keimanan jeung keyakinanna. Nu katilu soal al-Imam Ma'ruf al-Qurhi Rasulullah sirah man hayya li ajli qiraati Maulid Rasul. So Imam Ma'ruf al-Qurhi masajalmi anu ngayakeun nyiapkeun kamu acara dibacakeun Maulid Rasul bermacam-macam tuangan masa naon lah dekor naon segala kumpulkeun sareng jamaah teh dulu teh ngahurungkeun lampu supaya caang urang terus kamu acuh pakaian anu anyar gini segala dipake tujuanna lain hayang jika berbagi sawah lain ieu mah gini teh ngagungkeun kana kelahiran Rasul. Nah, maka saur ayeuna Gusti Allah bakal ngumpulkeun ka hiji-hiji kereta jalmi engke di poe kiamat kagolongkeun pertama anu ayeuna sareng para nabi sareng para rasul sareng di tempat upang luhur-luhurna. Hanya di lamun aya muludan teh alus nama aja sekarang heula ya alus-alus nama naon mun bisa mah urang teh naon pake pakaian anu hade anu anyar muludan teh dalingannya ibu-ibu sok muludan masuk meuli di saragam nya nganyungkeun ya bae nganyungkeun dan niatan we ngagungkeun junjungan Nabi besar Muhammad anu kaopat sajalmi an qara'a maulid Rasul ala darahim maskukatan wa fiddatan kana zahaban wa khallaqatil kasih jajal mah anu ngaoskeun Maulid Rasul terus duit teh artosna teh
ayeuna dicetak atau tina perak tina emas. Terus si artos eta teh tentunya ku urang teh artos Indonesia urang mah teh emas dicampurkeun hijikeun jeung artos nu lain 2000-an di urang mah nya 5000-an sadayana tadi itu jadi barokah jeung moal pernah fakir anu ngabogaan eta deui kok disawerkeun di urang asup aya disawerkeun gaya bibiaan eta teh memang barokahna sae pisan geus maulid disawer sawerkeun nganu teu kabagian bere ulah awak gitu aya nu untuk coplok hiji teu kabagian karunya gitu teh ya maksudna anu eta hade aya kasaranana nyawer teh urang kudu ayeuna marawa 10.000 2.000-an seueur nyanang kubogeun abaspo urang teh tapi cem awak ulah yang menang wae kawan teu ngumpulkeun duit di sararea 1000-an 2000-an urang teh dibacakeun Maulid Nabi besar Muhammad atau kurang teh bagikeun dari antara Nabi disampaikan eta teh sae salama eta duit dina dompet moal aya anu maling jeung ayeuna mah kurang-kurang eta duit bisa kitu we ya gona mahal ya oke hari usaha mah gitu ya. So al-imam Yafi'il Yamani manjama liman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ieu jalma Imam Yafi mah jalma teh ngaliu. Kabeh nyayogikeun tuangeun nyiapkeun tempat. Di mana we eta tujuanna mah nyaeta rek naon? Rek aya ngagungkeun Maulid Rasul ku marhaba ku bajanji ku aya debat naon we pokona rek kubur da bakal bangkitkeun eta jalma bakal disarangkeun ma'as-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Bi jannatin na'im dina surga aina na'im. Tah ieu sar al-imam al-imam Sirsyati man qasada mawdi'an yuqrafi wa nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sar imam Sirsyati mah sajalmi anu dina tempat eta dibacakeun maulid nabi salah-salah eta jalmi teh bade menuju kana naon menuju kana surga Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna maksudna illa li mahabbatir rasul kecuali jalma teh cinta ka kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek biasakeun ieu ku abdi sengaja dibacakeun meh euceut teh daeklah ngumpulkeun duit ngumpulkeun hartos naon-naon we eta marek nabung teh ti ayeuna hoyong nabungkeun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama muludan sok yatimah matak barokah. Baheula oh buya dimulutkeun nya. Sagala teh dimulutkeun matak pantes baheula mah buya tarakurang buya dan udahanna saeutika. Nama lo sudah mana udahanna nya. Nah karena katana itu Masya Allah jami anu berangkat menuju tempat maulid Nabi amin dirinya disimpan bahwa tidak tempat yang istimewa. Ketenangan sebabnya rasa cinta karena Nabi besar Muhammad. Man kana ahabbani kana ma'ibil jannah. Sultan al-arifin Syekh Jalaluddin As-Suyuti di kitabil wasail di syarhil masyair tidak kita wasail carioskeun jalma anu di hiji bumi di hiji masjid di hiji tempat dibacakeun maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka eta ngumpul malaikat teh ngulilingan eta tempat. Maka eta tempat bakal dipinuhan ku rahmat kana ya Allah. Maka wa ammahumullahu birrahmah. Maka eta tempat bakal dipinuhan ku rahmat Allah. Kita kalau mudah di anu ini baik teh bukan gitu. Diudah. Seperti mana? Saya hadir lah. Dahar mah kumangke kumangi. Nah, ya al-mutawaffi yarfiquna bin-nur. Sareng para malaikat itu ngumpul ku cahaya. Malaikat Jibril, Israfil, malaikat Kerubiyin. Eta sadayana malaikat mametakeun hapura ka jalmi anu hadir kana maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa ieu aya baca salat, aya salat teh hartosna ieu salat dinisbatkeun ka Allah. Malahan salat teh eta teh maknana teh rahmat. Upami salat dina maka dinisbatkeun ka malaikat istighfar.
upami lapan sholat dinisbatkeun ka manusia eta teh anu iman, maka eta menu maknana dua. Upami hayang lebih luas dinisbatkeun ceuk ilmu materi mah Islamul Waraq eta teh dinisbatkeun wa nisbatul al-fadil ma'ani seperti perintah kesadayana jadi amar sebab aya makom-makomna. Wa amrun ma'asdi alali wa aqsud du'a pun marentah di luhur karena Allah merintahkeun salat ka manusia eta amar disebutna. Ari bos ka bawahan nu kitu disebutna naon? Amar. Mun marentahna ka sasama sareng pangkatna iltimas. Tah, ngan upami marentahna fi handap ka luhur eta mah doa. Jalmi nu ngucapkeun ilfirli. Eta teh bahasana mah memang naon parentah, tapi lain amar, doa. Deui Gusti ngapunten dosa abdi. Saya parentah ari ieu mah. Eta maknana doa. Mamin muslimin qara fi baitul maqdis sallallahu teu pati jalma Islam ngayeun naon? Ngaoskeun maulid Nabi di jero bumi. Di imah orang dengan yung di luar. Maka eta bumi bakal dilenyitkeun ku Allah sagaru bakal bingungan. Bakal ngajaga eta jalmi tina paceklik, tina pagebuk, tina halodo, tina bencana, tina balai, tina naon, tina kebencian, tina hasud. Wal bughdha wal hasada wa aina su wal lusus an ahli daikal bait. Eta ahli bumi bakal dijaga paos tina sagala penyakit. Karena kali mah kayak muludan teh warna panggung ae. Di imah we ti luar jeung saraki. Jauh tilu eta. Beres marhaba. Dahar jauh atuh can warak jeung jangkangna. Hitung-hitung wali sangkang lain. Kayak gitu. Jadi penglihatan urang kade penting eta. Penglihatan anu ayeuna jahat, nu kumaha, nu tina kahuruan, tina ayeuna naon we bakal dijaga semuanya biasa baca maulid Nabi. Fa idza ma tahawwalallahu ta'ala jawabun munkarnati. Maka di mana jalma tadi nama maka Gusti Allah bakal ngagampangkeun nalika ngajawab pertanyaan mangkatna. Jadi yang masuk murugan mah cenah bakal digampangkeun di pertanyaan di alam kubur di mana ditanya kumul karwana kita jawab bae. Aku berkah ngagukeun maulid Nabi besar Muhammad. So, maka Allah Maha Kuasa malihan sur Imam Fakhruddin Ar-Razi ma min syakhsin qara'a maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin. Apa milhin? Milhin teh uyah. Sahaja mah maulid Nabi macakeun ayeuna maulid bebas rek naon sarupul anam rek berjanji rek naon wae dibacakeun teh kana garam uyah teh jeung jawabna. Terus naon deui? Au purin, ai purin teh eta teh beas atawa naon wae lah dina sejenis makanan. Ani Allah Subhanahu wa taala au syai'in akhar sejenis makanan minal makulati anu sok kitu kurang. Bebetian naon seluruh kolot namanya bubur beras bubur namanya naon we bubur beuing teh bubur. Nah, eta rupa makanan maka bubarokana dihauskeun maulid Nabi fi kulli syai'in min dzalikal ma'kul fa innahu yadhalimu wa la yastaqilu hatta yaghfirullahu la'akil. Jeung naon wae anu nyambung anu paancal kana eta makanan angin ayeuna gugurubukan kada cicing sehingga Allah tos ngahampura. Nu dituang urang teh sia dina murudan mah salagi aya dina patuangan mah ngamentakeun hampura. Jadi lamun dina tuangan murudan urang darah tinggi tapi bapak dahar we cek mimilikan. Da cakaterangan kitu. Nah, masalah maut mah nu teu ngadahar lagi do mangge maut aja. Ya, aja ya. Sia cerek maut diheula sok we. Deui bapak deui we. Nah, eta wit maulid quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam alamain. Tah ngan lamun teh mah eta maulid Nabi dibacakeun kana cai. Tah ieu kateranganna. Dina kitab ieu sing sajal manu minum tina eta cai maka bakal asup kana eta hate. Jalmi teh naon? Naon dina ieu alfu illin alfur nurin wa rahmatin. Asuplah dibacakeun kana cai mah eta lebet kana eta cai teh 1000 cahaya 1000 rahmat.
Nah, kalau sok maca urang mau penting masa berjanji mah kena sihir. Oh itu sok kayak naon kaca berjanji. Naon nu bisa lu saya oke lu stop naon. Da bisa naik tangga saya oke stop apa ini mah. Oh lumayan. Tadi kan eta ge sa Ustaz Gustomi mana ta? Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Baiklah apa jadi sore teh macam ngamalkeun eta ukur. Lumayan. Ieu meunang teh itu meunang kan. Alhamdulillah. Nah, ngamalkeun eta di kabira mata teh bisa yang tidak. Sok ngamalkeun eta. Sholawat, naon anu bisa, sholawat nu bisa, urang sholawat Muhammad sallallahu Jajaluni anu ilmu eta cai maka bakal asup kana eta 1000 rahmat 1000 cahaya wa kharaja minhu alfu hilli wa illati kaluar tina jero hate urang teh cenah dan naon kabingung kasusah eta ieu kunaon dibahas heula saminggu depan urang rek muludan sugane kaketuk hate urang daya teu kudu kana akak dari urnya di luar lah salah di komasi mau nawe ustaz setempat ya ngariu ada nanti ada buka lagi nang lima mulai pokes 5 terus itu kan murah tuh muka pedang daripada itu murah jadi ayeuna mah loba bisa nyurah loba bisa maca tapi jauh tina real praktek nama di akhir zaman barisan ngaji barisan maca barisan nyurah nerangkeun mah tapi manehna jauh tina nerangkeun ilmu eta baras bisa hese eta masyaallah jadi 1000 sifat unek-unek kakesel penyakit jeung hate naon bisa maot dina eta hate-hate manusia tos naon jadi jelas pengorbanan urang teh keur ngayakeun maulid Nabi teh bakal jadi sebab urang dirangkul bukan di Nabi besar Muhammad. Jadi teh junjungan teh kadarieu nu sok murudan dirangkul diciuman bukan di Rasul. Sok murudan. Beda jeung utara murudan teh dadah. Eta teh teu dadahan aja. Da teu wau dina cenah. Nah, sabab Allah ngadawu dina Al-Qur'an dina surat Al-Maidah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun surat Al-Maidah ayat 35 yang hariman anu takwa anu sebab peteangan cukang lantaran wabtagu ilaihil wasilah cukang lantaran teangan naon we jempek ada yang berjuang dina agama teh kenaon supaya naon jadi jalmi-jalmi anu naon la'allakum tuflihun malah manda jadi jalma aina bagja nu beruntung jadi bahasa Quran mah wasilah teh lain jeung ilmu mantep beda jeung ilmu mantep mah bahasana teh hadwasa ya kaidah salamun warok eta malahan mah di barokahna rasa bunga kusabab lahirna baginda Nabi besar Muhammad buktina Abu Lahab teh jalmi anu paling benci ka Kanjeng Nabi nantang Kanjeng Nabi dakwah Nabi dakwah Rasul teh maka maot naik kekayaan kafir Abu Lahab di neraka salinan aya dina azab Allah tapi ternyata nalika datang hari Senin ternyata adabna teh diringankeun ku Allah ya Abu Lahab mau menjadi sahabatnya pada kafir sabab waktu di alam dunia boga rasa bunga sabab lahirna kanjeng Nabi Muhammad saking bunga-bungana anjeunna merdeka dan Abu Lahab hiji amat hiji pembantu namina Siti Suaibah teh anu mana masyaallah pertama nu ngasihan kabar karena lahirna baginda Nabi besar Muhammad. Sekarang para terus dijelaskan Syekh Hafiz Syam dina Syekh Samsuddin Muhammad bin Nasir ieu dina qaidah. Idza kana kafiran ja'adamahu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhalladu Taida Pahartawil fa'ulun mafa'ilun
fa'ulun mafa'ilun mungkin santri kerja mantong ieu ustaz ge kabawa ngaji kabawa ieu untuk ngaji mau ujug lieur sana ieu tah di mana bukti eta Abu Lahab teh ida kana hada kafir. Masya Allah, jami'an kafir. Tapi datang Kanjeng Rasul, lain ngadukung, lain ngabela, tapi malah kasabalik. Nah, kalahkan nyawa, nyela ngagogoreng Rasul, hatta dia dahu fil jahi, kain mukhalladu. Kekalan jeung salawasna diasupkeun Abu Lahab teh kana neraka Allah Subhanahu. Jadi cek santri, mah diasupkeun kana neraka teh majad mursal mim babi itlaqil sabab wa iradatil musabbab. Jadi cilakana Abu Lahab teh lain ku ayana tangan, tapi ku sabab perbuatan hasnu dihasilkeun dina panahna. Mahina mencaci maki tas lain merdeka Muhammad. Lumayan tiap Senin kenging dispensasi. Nah, direrenkeun siksana di jero ku. Ada macam gusal imbabi itlaqil sabab wa iradatil musabbab. Kamu dina kita paharmaku dina kita bulu cuman beda. Kalian difikul dari tasmiyah. Tapi ternyata ieu Abu Lahab nalika patepung sareng poe Senin siksaan teh naon tadi dia ata annahu fil yaumil isnin ada iman dina poe Senin mah yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Ieu diringankeun. Naon sababna dipake diringankeun di Abu Lahab? Ku sabab bisururi bunga ulahinna baginda Nabi besar Muhammad. Eta jalma kafir anu bunga. Ngeunang kene komo jalma iman. Komo urang ilmu aliman insyaallah dike bakal sasaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh komo deui umat Islam. Bunga ku sabab bertepung sareng waktu kelahiran Nabi bari matur kaayaan bertauhid iman ka Allah, tapi memang terkadang pendapat tentang hukum ayat dan maulid Nabi teh keur urang teh sing jadi patokan dauhan ulama al-ikhtifalu bil maulidi la yahtaju illa hadisin sahih bal illa qalbin sahih. Jadi memperingati maulid Nabi mah teu kudu ngabutuhkeun hadis jeung Quran anu sahih, tapi kudu boga hate nu cager. Ngadalil bisa sabar saya hatena teu cager mah malekeun muludan. Naon sababna mah percaya. Dari hatena teu sahih mah hadis sahih moal dilaksanakeun. Da terpercaya teh. Mantap dina salawat dingannya hadil Adiyaru taslu Barfilayalil Maulidi Wa barikun Abdu Imani Wa barikun Nuri Abdu Imani Ahmadi Ilayalil Maulidi Ilayalil Maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah istri tercinta, semua bernasab mulia ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka, penuh suka duka, oh penuh suka duka. Jadi ibadah baik kurang legaan biayanya. Ibadah haji nu bener salat lakonan, wajib itu sunat lakonan. Tapi omat sampai kurang sunat wajib teh lah kerap
cinta rapi kadang lolobana jalma sunat dilampah anu wajib jadi bener teh soal jeung leumpang urang teh mah leumpang profesional nu akhirna kacuga sarua hati anjeun oge kitu lamun salat mah salat ngan teu bener jadi we kagorengan teh arasup kana hate lamun urang ya salat sunat tapi wajib jadi benerkeun seperti keun urang leumpang teu disenal pasti kacuga dan tradisional teh urang teh salat mah salat tapi teu dibenerkeun urang teh salat urang teh maka eta teh sok jadi naon arasup lah kagorengan teh kana diri urang tah urang teh ayeuna saeutik-saeutik urang benerkeun aya dina kitab ieu diterangkeun jeung nu paling penting teh salat benerkeun hirup hayang panjang ari ibadah teu hayang sagala dikaji atuh sarua jeung naik kana naon kana tangga teu bisa turun. Dari gereja, orang mah hirup teh hayang panjang hari ibadah, teu hayang sagala dikaji. Hayang dibenerkeun. Eta teh sarua dina urang teh tak naon naik kana tangga saban kuya. Teu bisa turun saban kuya teh. Di kampung mah saban kuya. Tah eta kudu urang dipikirkeun, oh ieu dingannya. Masya Allah, jadi jelema eta pinter sagala dibahas. Tapi ngamalkeunna jauh, Masya Allah. Wah, langsung kita view jauh. Mata sing asak-asak ngejo. Sing asak-asak ngejo bisa tutup. Sing asak ngajina bisa karuh. Akhirna teruskeun kurang ngaji teh. Naon sebabna? Saur ayeuna dina ieu kegabiana nu paling penting jalan hirup teh isu kurang teh mudah pangharapan. Penting urang teh ngitung-ngitung kasabaran. Hirup teh lain ukur impian. Tapi ya lalampahan teh pinu pengajaran aya waktuna urang seuri aya waktuna urang teh baseuh panon teh kucing ceuing tah nu penting hate teh ulah luntur ku rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun jalan urang karasa berat berarti sok aya karasa berat beuri aya duit sok seuri tong buru-buru nyerah sok ngalengkat teh nu ikhlas moal leungit tina payungan di payungan ku Allah. Hirup teh ukur naon sagedeung. Amal jadi bakal urang. Mugia urang napasi urang sing jadi jalan kasalamatan urang sadayana. Jadi bare napas teh terjadi nanti Allah. Teh kumaha? Urang ayeuna teu boga napas, moal bisa nanaon? Cik nanya 5 tambah 5 10. Hasilna 8 tambah 2 10 7 tambah 3 8 tambah 1 hasilnya sama hanya cara jalannya beda-beda numawi kurang teh kudu ulah masyakeun jalan jeung cara da asal tujuan mah sarua berarti urang teh satu bendera ngan tujuan urang 10 kade angka we teu pas bakal nabuah hasilna nu lain. Lamun urang hayang ku angka 7, maka tambahkeun 3. Lamun urang hayang ayeuna ku angka 8, tambahkeun 1. Mun ayeuna seut urang dibalik, aya 2 kemungkinan bisa kurang tina angka 10 teh nu 7. Bisa we justru kaleuwih deui. Tah kade dina kahirupan teh teu pati-pati hade komodi kurang. Nu alus mah nu pasti tur sesuai. Nu alus mah anu sesuai. Ulah leuwih teuing urang-urang bae jalanna mah beda-beda ge anger tujuanna mah hayang sapu hayang kamu kecilpan tina baju ge geus beda-bedanya nya baju ge bodas nu bermati aya nu gambar mau aya nu orai ulang nya eta nanti baju itu aya nu dicap we naon aya eta pada sepate nu huru baju nanti aya nu kitu ge nya dina naon dan tujuan mah kabeh oge hayang dibarokahan itu uikeun urang teh teu ngajadikeun ilmu mulyana lain ukur eusina tapi kumaha akhlak nu mawana lain ukur eusina tapi kumaha akhlak nu mawana jadi teruskeun urang ngaji teh tapi sing seutik-seutik roka wah urang dibere kieu teh asing nambahan we dan sugan ayeuna urang hirup tingali atuh gunung sugan aya sirik ieu gunung
teu sirik kawalungan. Ayeuna gunung teu sirik, sugan gunung sirik kawalungan. Ku caina loba gitu. Asugan walungan sirik ge ka laut nu lega henteu. Kabeh ge geus boga porsi sorangan di Gusti Allah. Urang ge kitu sing fokus ke kanu jalur urang. Insyaallah urang bakal nepi ka Allah. Teu kudu sirik di batur, teu kudu sirik ku ilmu batur. Ya loba aya awal para wali ningali jamaahna pariarian walina geuh. Walina ge tayangeun halirna. Naon sababna? Hayang kaparuji. Hayang pasaing-saing dina bab harta, hayang pasaing-saing bab nyumbang, hayang pasaing-saing dina bab ayeuna naon? Pilihan. Tah nu kitu teh. Rasakeun para wali. Lamun aya anjeunna dihaolkeun hiji aulia dibarengan kuliah ku takabur, bahkan aulia teh hadir. Tetap mudah-mudahan urang sadaya sing bisa ngaleungkeun gorengna hate urang. Sing bisa ngaleungkeun kakawonan manah urang. Naon mulai di ayeuna sakeutik demi sakeutik urang omengkeun. Semakin urang ayeuna kuat keyakinan, maka dirinya bakal aya takdir Allah semakin urang ringan menghadapi kehidupan. Maka urang semakin kuat keyakinan seseorang urang kena takdir Allah, maka semakin urang ringan dia menghadapi kehidupan. Sing ridho kana bagian ti Gusti. Baik teu narik teu sing ridho we geus kumaha bagian. Baik beuli oge, baik teu make lipat oge teu bae. Teu make wadah oge teu bae. Nu penting mah masih kena bisa wudu daripada nu dibedak teu wudu-wudu. Hadisna jadi hamlu. Tuh, lamun ditanya ya aja ditanya ditaros. Ieu cerita nu paling langsa dina hidup jawabannya eta waktu. Ari waktu anu terus-terusan maju anu jalurna, tapi urang masih bingung arah ke mana. Ai maju urang teh putar jamban tertuju aya arahna, ari urang mah masih bingung arahna ka mana. Ai mana rek nyaran naon pae. Kabeh ge pae, nu nyarane ge. Eta teh nyina nyarane. Ngan pae. Tunggu omeng tuh, tunggu itu nyarane. Tunggu omeng tuh sekarang. Nyarane menyarane. Tak manfaatkan waktu. Ukur sakeudeung isi ku amanah, isi ku kaadaan. Poe ke isu di akhirat teh kumaha. Sabab umur teh moal aya nu bisa nganyahokeun, bisa disangka-sangka malaikat Israil datang ka urang maksa kudu disalin ku boe, teu bisa. Saudara datang Israil, buru siap salin ku boe. Buru gitu. Naon sebabna? Kita datang-datang. Bahkan anu sumpingna kita teu hafal. Kadang nu sehat teu ngobrol naon. Aya tetangga abdi keur ngomong HP dina kursi, naon? Mending ngomong HP meh teu naon. Jadi nu ngomong HP wae mah teh rek. Kayaknya leuwih kan. Rek maot sada. Nah, dibuktikan dina Ihya Ulumuddin Cek Imam Ghazali juz kahiji halaman 105. Ari juhud teh bukan berarti miskin. Ari disebut juhud teh az-zuhdu fi rawdul qalbi la fi rawdul yadi. Jadi juhud teh beunghar ngan dunyana di tangan teu diasup ke tanah. Aya pangabutuh, aya naon tatangga nu teu boga. Urang teh cing baleunghar bae bisa mere. Bae juhud teh boga beas-beas aja. Oh sia nama juhud. Kedah-kedah geus butuh gablag beas. Ari juhud teh keur urang mah ceuk Nabi kadal faqru ayyakuna kufra. Ulah fakir teh bisi kufur. Da urang mah jelema biasa, lain Nabi, lain Rasul. Maka lamun jelema ngan ukur ningali natijahna, hasilna, tapi teu nyaho sabaraha berat ayeuna biasanana, sabaraha berat prosesna. Maka nu sering dihina lain salawasna panggorengna. Kadangan ukur jalma nu keur milih jalan anu teu dipikaharti nu loba jalma. Kamu sebutkeun jelema hina teh loba nu digoreng kurang teh. Hina bukan teuing eta jalma teh. Anu dihina kurang disangka goreng teh. Ceuk urang ceuk jelema goreng, ceuk Allah mah mulia. Kadang ceuk urang alus di hadapan Allah mah eta teh jalma teh naon-naon. Alhamdulillah ini mudah-mudahan diraksa Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kiai mau jadi wali muncan pernah dicaci maki.
Wah, dia pesantren desa ngeunah gitu teh. Dugi ka ayeuna abdi nguruskeun di Cianjuang terus 25 tahun. Anu di Subang karek 8 tahun. Sekedapnya nu di Soreang, ranu Ciamis. Eta ngurus nu gelo wae di komplek Utatama. Padahal ngurus tanpa kumaha-kumaha. Eta teh ngurus nu gelo masih kena masalah. Komo teu gelo. Ieu mah ngurus nu cager oge bermasalah. Ieu mah nu gelo ge dimasalahkeun keneh. Kuruna ge ngaban? Tapi masyaallah. Ayo perjuangan. Dugikeun ka cai-caina wae. Pengusaha walumanana ngurus sapi atuh kaina diasupkeun kabeh kan ya walumanana atuh kabeh santi uing barurung. Nah, laporkeun ku Baris Kapolda Jabar. Eta tuh diuruskeun. Nah, intina sagala hal teh ujian teh aya wae. Bab naon lagi aya wae. Ngaranna ge tempat dunia mahalun tilu batuha. Jadi gitu. Moal jadi salihin lamun teu dicaci maki. Jalma nu luhur pangkatna teh pasti dicoba heula ku Gusti Allah. Geus mah diomongkeun, dicaci, dimaki bahkan diciduhan. Lamun sarwana urang teh berterus. Moal halus lamun sarwana. Kudu diomongkeun ku batur, kudu sarwa ngomongkeun. Eta sarwa edanan gitu. Dan lulus mah moal sarwa. Bah, moal jalma kitu geus kebalan. Ini senakang. Oh nanti pemajikannya opat, gimana biru, pemajikan mah. Lalu datang harapan aja. Tapi mengajar mengaji, terus sok liwur-liwur, kan salah diajar, kadang-kadang teh berbuat dicarekan mah. Nangis mulus kuing. Ulah hayang nyaho nu teu perlu. Ulah hayang ayeuna naon urang ningali nu teu perlu diti. Ulah sok hayang ngadenge nu pertemuan nu teu perlu dite. Hidup mah kudu sapertikeun uyah saperluna. Fokus we kana tujuan. Deun aya ngabahas ustad. Tuh kudu ngabahas batur, ngabahas diri sorang. Kumaha carana urang leuwih alus di ayeuna kan. Bisa. Ada cek Imam ayeuna cek Imam da. Cek Imam Nawawi lam yatalim qatu ta'a mutlaqan abada wa matasa'a di madai zamani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al. Nabi mah teu pernah mimpi jima. Nabi mah teu pernah lain kos urang. Di makara setengah jam ini. Mie pakai bedahan. Reketer. Aya nanti ngaji teh make tatakolan. Ulah yang tatakolan bae bisa dijadikan itu teh kan jero kubur teh leuleung kan. Jadi urang aya waktuna begitu mah. Akang diolang kudu teu make sapeker, teu make sapeker. Diolang kudu teu make gilingan, teu make. Jadi kumaha we urang kudu muqtadon makom nanaon oge. Da silakan ieu mah resepna make gambus teu nanaon, teu gambus. Da we resep. Cenanya daroge salah kieu ceu daripada gelo di imah. Gitu mah. Ya kagerakeun meureun ditu, stres teuing. Jadi beda ya urang teh bab naon. Tadi na bab rezeki ya diterangkeun di bab rezeki. Pikiran ketika kumaha kok isuna limbang akhirat. Urang ieu pemikiran kumahanya kok isu, lamun teu bakal beas. Kumahanya lamun teu bisa terus meuli ke kaina ka dapur. Eta dipikir juga nah limbang akhirat teu mikiran. Kumaha mun maneh teh isu naon, kusubab maneh teh kos bangkong we. Kaclok-kaclokan we dina poe. Ulah hidup teh kos bangkong. Bangkong kaclok dina poe. Tinggal tujuan anak bang. Maka hidup teh ulah kos. Kaclok-kaclokan debu. Udah pikiran teh pintar ieu sudah mikir akhirat. Kaclok-kaclokan kos bangkong. Masya Allah ya. Adak sing jadi wasilah yang ngaji teh kurang seetik gitu.
sholat, tongan sibuk ngajaga pagawean, tapi pokok anak ngajaga sholat kade, mau digarawe sholat natanya. Sebab sholat lain kewajiban, tapi pangrojong hirup bikin ayeuna naon menangkeun katenangan. Jadi lain sakadar wajib sholat, lamun hayang tenang sholat. Kunaon begitu? Hirup tenang dah sholat nanti jika balap karung atuh. Ngomong kerusuk Persija wah mata hirup nanti galau ada sholatnya ke tiga bangko hirup nanti tiga bangko aduh rek kumaha ngeunana mata sholatnya yang syukur kawajib tapi keur supaya urang meunang katenangan tak urang hayang tenang sholatna bener teu kurang seudi kurang bener ke seudi namun sebabnya terkadang jalma anu ripu lebih halus posisinya dibanding jalma anu keur cukup ku sadara. Eta rupa-rupa sadara geus cukup. Sabab bisi malah maka ngarasa teu butuh ku Allah. Da jalma geus aya geus sadara kacukupan mah kadang-kadang ngarasa menang manehna, teu ngarasa ngarasana ayeuna cukup. Eta akhirna jalma teu ngarasa butuh ku Allah, padahal dicukupkeun teh ku Allah. Terkadang jalmi anu ribu lebih halus dibanding jalma anu bisa cukup. Lain ribu mau pasti ingat kalau ngomong ke segala nyeri aja saat ibu gitu ya kudu dioperasi nya teu boga duit rek operasi sorangan sieun teu rapat deui sikina sieun leungit itu teh buru teh singkatan nya teh nu anu hernia buru eta sing jadi wasilah kabeuli kasusah teh urang deukeut ti Gusti Allah. Sajadikeun kurang di aji teh da mahal dina hate teh kepercayaan. Nu mahal dina hate teh kepercayaan. Nu paling mahal teh percaya ka Allah. Di mana percaya ka Gusti Allah tenang hate teh. Daya Allah. Tenang hate teh sama boga gunung panyaran ya. Boga gunung panangeuhan nyaetana Gusti Allah. Saya teh nyarane kana naon? Kalau lain kana tembok. Ya cari kan. Tapi mah nyarane kalau. Lain kana tembok. Lamun hate teu percaya ka Allah, percaya ka jelema, percaya teh kana bisnis, percaya teh kana pagawean, pasti jalma begitu kamana wae bakal kecewa. Nah sebabnya ya pasti selalu akan kecewa. Percayana karena pagawean, di mana eueuh gawe stres. Lah ustaz teu gawe-gawe. Pagawean ge nyieun bunga. Ieu teu ngaji nyieun budak, teu ngaji ge mah mewah ke masjid nyieun budak. Haban we stres. Da bohongan percaya ka jelema. Percayana kana pagawean. Mugi-mugi we hate urang sadaya silih kami percaya ka Allah. Bisi istiqomah teu amin ya Allah ya Rabb. Amin. Kos itu. Nah, jawab heula tuh kaget teu. Lamun teu nanti balikan dewe ku sorangan. Nah, kuncina tina tenang teh hirup teh hiji tuliskeun. Lamun hirup ieu kunci tina tenangna hirup ieu dina kita bisa dicari. Hiji ulah boga musuh. Lamun urang hayang tenang ulah boga musuh. Dua ulah hayang dianggap ku jelema. Wah, jelas ieu mah boga duit. Wah, ieu mah dina kala teu boga teh da hayang we dipunten ku jelema sampai hirup teh. Teu boga mah teu boga we ngomong. Kalau sukuh nganyuk kabutan daripada jadi lieur. Dua ulah hayang dianggap ku jelema. Tilu ulah ngagogoreng. Opat ulang boga rasa urang teh leuwih halus tiba nganggap batur teh go urang mah halus. 5 ulah ngaladenan jelema anu memang tersebut ka teu kudu diladenan ngomong kitu kan bae we da geus teresep teh masih kumaha kita mah resep da geus teresep teh karena jelema geus goreng tersebut di urang dan kumaha wae da mah resepkeun
Kita jelema teh geus hade tadi geus goreng terasa tahu. Masih di hade-hade ge kurang mah sebutkeun hade dan terasa. Maka tilu perna teh 5 kunci. Hiji naon teh? Ulah kamu, 2 ulah hayang dianggap ulah, 3 ulah nganggo goreng, 4 ulah boga rasa urang teh alus kabatu, asapang alus urang teh kabatu, ngangap urang teh panghade. Batu mah urang pada sok kaina, urang mau bisa mah urang sedekah ke nukaran kiri ke ulah apa tuh. Bae eta mah hubungan jeung Allah. Mereka jelema rek kumaha masuk kita tanyakeun. Eta mah hubungan jeung pangeran. Ieu ditelusuri, mereka sampira ditelusuri. Tapi itu di kamana ke? Hari saya. Itu sedekah teh jeung Allah. Dipakai naon, dipakai naon, kita mau hubungan manehna dia Allah disiksa ke ku Allah. Jelema masih kena itu berarti percaya ka jelema atau percaya ka Gusti? Percaya na ka pangeran atuh. Tuh, lamun urang naon, beunang ditawar, ku harta teu bisa. Juga orang nyogok ke malaikat ku behu teu bisa. Ewe mayat dua poe dia teu kuat aya behu panas. Maka nu beunghar pakai itu parahnya umur bisa dicogok mah. Kita baleungna miskin nu ribut bisa nyogok. Lamun ayeuna umur bisa nyogok atuh nu baleungna teh beureun parahnya umurna. Sok aneh-aneh wae. Ayeuna kieu lamun maot beunang ditawar ku ilmu, maka nu palingkeun teh hareupeul atuh yuswana. Bukan nu boga ilmu kewe abi mah. 70 tahun deui anggar nu boga ilmu ge suwaktuna maot mah mau. Teu bisa ditawar. Lamun maot beunang ditawar ku kamoraan teu bisa sugan nu ngora kabeh. Teu mau tobat. Nu geulis keneh nu kaset keneh dia mah. Anu bae emang kewe padeuri. Ceuwe teh heula. Da tadi ya suka masih teh heula. Eta mah kumaha nu panggeulana berarti eta nu panggeulana. Sugan itu mau teh hukum bakal datang ke nu karawa tunggu teu aya. Tapi buktina mau teu pandang bulu. Teu pandang bulu aya iraha waktuna. Kasaha jalmana teu meunang mung teu meunang henteu. Cuman teu meunang keheula. Abi bade sarakan buka. Teu bisa ditawar. Maka Masya Allah, mudah-mudahan saya sing diberkahkeun. Amin. Ibadah teh nyaeta urang ayana ketersambungan antara anu diibadahan jeung anu ibadahna. Jadi ibadah teh nyaeta ayana ketersambungan antara anu ibadah jeung anu diibadahna. Perlu nyambung atuh. Main mah gagal wae, ieu gagal, itu salah, ieu salah. Ulah bakal nyampakan takdir Allah. Nah, Gusti kieu teuing. Ulah gitu. Ulah gitu. Naon sebabna? Ulah nyaci maki kana takdir, kaya bakal kahati palebah mana kanya Gusti Allah. Palebah mana kanya Gusti Allah. Keun we da milik mah. Moal pasti. Anggap we ayeuna mah keur ngasah kasobaran. Sangkan urang bisa nyipu rasa syukur urang ka Gusti Allah. Urang teh dialogna teh keur diajar sabar, keur diajar syukur ka Gusti Allah. Nu daek tahan ku panasna perjuangan moal gampang silau ku aina haneutna kasuksesan. Terus saya berjuang. Jelema sukses dunia akhirat ibu kenal. Dunia mah tinggalkeun akhirat mah salawas. Urang panjang maka ulah sampai kita orang mendekkeun urang waktu usare beuti-beuti. Anu sukses ladang hees eueuh. Tidak kita khiliatul aulia bisa maca teh khiliatul aulia, bisa maca khiliatul aulia salurana keneh. Tah, ieu masyaallah. Itu anu ngajadikeun lobana asup neraka jeung anu limpuhna di jero kubur teh 3% tina jelema tanah cecewok. Boleh supaya itu nyata di mana wae teh. Pasti aing modomannya dari setlok kalau gitu. Ih, mana kieu pan? Aduh, Masya Allah itu. Tilu anu ngaberatkeun di pertanyaan di jero kubur, anu jadi moekeun di jero kubur teh tilu anu asup ka neraka teh eta jelema anu asup.
umat anu tadi cewek nggak serok kayak gitu nggak bawa garing atau kunaon batu atau proteina dari halono atau kunaon atau tisu atau ulah ngariwurkeun tatana samana roti berapa eta tai kuring penting garingna dalam bukan 30% pertanyaan di jero kubur nu baik anak teh jalma anu gibah sok ngomongkeun mah ngaji moal poe ngomongkeun batu teureun siap-siap di jero kuburna suing sia moal bisa menyelam aja apa pertanyaanmu karena kibakan dikejar jeung ayeuna rambut jeung badan-badan 3% jalma asup di jero kubur anu disiksa teh balokana tina sok ngadudopakeun batu namimah jeung gibah mah ngomongkeun ayeuna namimah mah nyaeta ngadudopakeun nah kadenya sing diajar jadi aja ulang ngaji jaga mulut jaga urang teh mutu kitu nya loba jalma apanya loba ilmuna tapi bodoh loba jalma nu loba hartana tapi sangsara loba jalma nu kolot umurna tapi budak daya pikiranna nah hiji ciri yen kaayaan teu bisa jadi jaminan gambaran urang nu katempo teu bisa jadi patokan eusinana anu nyumput ada tinggali bodoh eta ustaz teh ajengan teh padahal masyaallah teu jadi patokan nih kan eta teh berarti ngaji nama keur nyumput mung disebut pintar ai nama umpama teh paloba hayang disebut hayang disebut bisa padahal teu jadi patokan eusina anu nyumput teh anu istimewa seperti para aulia Allah katingalina biasa-biasa tapi jerona luar biasa. Saloba urang bingung, teu sabanding jeung lobana dosa urang ka Allah. Urang kitu loba ka bingung ieu teh. Sarua kami sarua aja teh sarua we apa. Tapi kan urang teh salobana urang ayeuna bingung teu sabanding jeung lobana dosa urang anu agung. Mata ulah loba teuing kana dosa teh supaya kabingung oge teu loba teuing. Berarti lamun urang loba teuing kabingung berarti sarua jeung kurang teh loba dong Masya Allah asa bingung terusnya tapi dahar udah terakhir dunia teh lain tujuan akhir tetapi dunia teh tempat kerenangan amal anu kurang dilakukan ayeuna poe ieu sing jadi bekal di hadapan Allah amin semua mudah-mudahan ngabimbing urang seimbang dina ngajar dunia jeung akhirat selamat di dunia selamat akhirat. Wabbina hajatina amin ya Allah ya Allah amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajika wa alihi salihah ya Allah subhanaka wa inna rahmatika wa rahmatika wa khazina rahmatika wa farijatina adika Yudala dari bita'idika insani anil wujud sababi di kulli mawjudin amin wa khairul mutabadal Indri dia kita salat dan hidup berabad di untuk pada juga berkasi untuk dirikan wahana di untuk dirikan amalan untuk bihajat di salat dan ketika untuk diwantemu bihana ya Rabbal Alamin Nada ma'aqabihi muka wa'asabika muka jadi pada muka syawal masya'Allah Wasrafi roda syahidat di malaikat Al-Lam ta'ala wa rama wa rafilat ya wa rafilat وبيعين اليون والعباد والعن حال وجميع ما خلقوا لنا من عمل الزمان إلى غيره ومواضعين والعام والحمد لله العظيم والبر وارضينا حاجاتنا الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعوذ نستعين من الشيطان المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.